Dele itu iya geni jurig kuncung teh. Kaget-kaget oge bah ai ngagerenyem teu burung jantungna euneur huyan gayun baris jam bandul buatan walanda. Sakilat awakna malih bari matek ngajilengkah 1000 ngan teu sadar botol Orson nu dieusi cai kapangpengkeun meneran pisan kana beungeut si jurig beungkeut tilu. Panuhun kanu parantos subscribe kanu teu acan mangga diantos subscribe na oge tong hilap like share komen sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Teuing ti iraha jeung saha mimitina nu marengaran eta Tegal ku ngaran Tegal Mati teh. Teuing dumeh lahan pangureban sugan. Teuing cenah baheula mah tayan wani cacap-cacap tutuwuhan kajeun ngaji jembrung paslang rejeng tutunggul. Heueuh mati teh alias teu ngahasilkeun. Manasina ayeuna moal-moal acan wawu kanu ngaranna Amitsun. Ketang lamun dirarab mah teuing ku sararem ngaran-ngaran wewengkon Bandung Pawetanan oge. Coba we aya leuwih boe sakejurig Bojong Denemit, Bojong Podol jeung rea-rea deui. Harita usum katiga Repeuting Tangka Comrek Salembur Numpi tayan pirajineun ngulampreng kalah ka pos ronda we ngajalegir di tengah lembur jeung di wates tungtung lembur. Horeng si mana horeng aya anu maot anyar anu dikurebkeun di Tegal Mati. Nu matak helok tur ngondang kapanasaran teh cenah saban tos ngurebkeun kudu we kabejanakeun nembonganana jurig beungkeut tilu. Kitu bare tomah lahna mun ayeuna mah pocong teh. Jurig bentang film pangetrena sumber bobojegan dunia bobodoran malah jadi bobondelan dunia entertainment nu boehna wae dijarieun busana pikalucueun carek maranehna mah. Padahal naon pikalucueunana nu sidik mah nyiptakeun borangan masal di kelas bebenyit tepi ka aki-aki jeung nini-nini. Teuing kumaha pipikiranana. Lembur sabudeureun Tegal Mati harengheng cakueum. Mang Ejeng teu sirikna nembrag panto imahna bari walah-wah weuleuh-weuh moal ngaliwat deui ka jalan Tegal Mati cenah. Da katangen pisan dina saung pasaran aya nu sidengdang ucang-ucangan makhluk sarua bodas kukuncungan. Mang Jamprang kitu deui. Mas Nasro tukang baso nya kitu dipegat jurig kukuncungan cenah. Atuh Kang Juju ginggiapeun tepi ka ayeuna cenah pas nyukang sasak awi anu nepungkeun Tegal Mati rejeng pilemburan dina tangan-tangan sasak kasampak jurig kuncung beungkeut tilu keur ucang angge. Malah kungsi geunyileung basa jalanan Tegal Mati dipake syuting film horor peuting-peuting. Ana diroris dina monitor bet aya nu aclok-aclokan nutur-nutur artisna. Isukna gancang pupuhu kru film ngadatangan Mbah Ai sabalad-balad nu kapeto kuncen ngarangkep pawang lemes alias dunia lain. Kukituna
Pesak si Abah tangkam merkis. Encan peperot sasajen nu disayagikeun sabaraha nyi rumah. Ditambah sasajen karuhun modern kaya ning inuman teurab, inuman nyereng, jeung cinen sapi. Si Abah ge tarahawak urusan peperot mah sok diemratkeun ka para anak buahna. Kang Oyong, Kang Saridi, jeung si Obos, grup lenger pembasmi sasajen. Lumayan kaala tanaga maranehna teh disagedengeun kurad koreb oge biro jasa dunya lian. Ngan nyeta ku ngalalonyengna Kang Oyong dititah adan mapag mayit kalah ka ngarengkol di cero bangkarak pasaran. Ari Kang Saridi masket pisan kana kuda lumping. Aturan keur ngali kuburan ge ngaliwat we abringan kuda lumping, nada ngablecet nuturkeun ngadon ririgigan saja jalan. Atuh si Obos nalika bapakna sorangan keur papangantenan jeung indung tere anyar teu kireum-kireum ngadon ngintip ngahep-hep di kolong risbangna. Nyaan aya kuruwih si Obos mah. Eta we basa keur kerja bakti padat karya. Kurumuy tinu bala diabring ku balad-baladna bari ngagigiwing cenah cek maneh nama aya kelenci beurang babedil. Memang inya da bari nyorean bedil cuklis geus disisit jaba geus eueuh huluan. Diasongkeun ka ibu-ibu sina disiksikan laju ditaliiran ajangkeuneun bapak-bapak nu keur digarawe ngecor jalan kampung. Sawatara kaum ibu ngageber sate nu digarawe areror pating laliud. Kang Otoy tangka ngacai bakat ku uruy. Kang Moses nu genteul ti korona lok-lokan kari ngadudut ge piraku teu ngagorolong. Bayangkeun we keur capek bari lapar tengah poe ereng-erengan ngameu gerinyih sate piraku teu kokosodan. Teu salabar brak we dalahar dina daun cau. Ari kejona beunang ngeduk di dapur RW. Dapan prinsip orang Sunda mah bana RW bana rahayat. Ari bana rahayat cadu jadi bana RW. Ana sorena sanggeus seleson di arimahna masing-masing. Sakur nghampo sate tayanu teu babalongkengan. Dasi horeng nu disate teh beurit. Peuting keriem-riem bah aing rencepan ka pakuburan Tegal Mati. Ngingkig sorangan teu mawa balad. Biasa job nyekar plus nyebor hirasan kula warga muka papatenan tilu poe ka tukang. Lain teu ngadenge harengheng isu jurig pocong. Lain pedah teuneng ludeng. Oge lain teu ngahodhod katrisan. Eta mah dumeh tukuh we kana pancen. Ari srog kajajalaneun lebah saung pasaran gebeg. Sidik pisan harepeunana aya nu ngagaclok sing sarwa bodas. Lebah sirah we kukuncungan. Deuleu itu ieu geni jurig kuncung teh. Kaget-kaget oge bah aing ngagerenyem. Teu burung jantungna euneur kuyan gayun baris jambanul buatan Walanda. Sakilat awakna malih bari matek aji lengkah 1000. Ngan teu sadar botol Orson nu dieusi cai kapangpengkeun meneran pisan kana beungeut si jurig beungkeut tilu. Bareng jeung suara ngobobong bah aing ngablesat di tempat alias kokosehan. Pangrasana geus dina golodog imahna. Jigana ajian lengkah 1000na teu metu. Camal gara-gara tamarakan ngahakan sate beurit. Bah aing ngaranleg aneh aya jurig bet ngagoak. Pudugdug kawanina bijil serbet cekok
pereup kahotna ngareceuh awak jurig si kuncung. Teu kaliwat beungeut jeung palangkakanana. Nya ge pereupna teu sagede pereup Chris John, tapi ari mindeng ka asahna ku citakan Batak mah jurig beungkeut tilu ge angka ngarihreuh kocak dengek. Ampun, ampun, uing ieu mah. Bah Ai teu ngawaro, beuki wani posisina asa di atas angin. Ceuk pikirna eta si jurig kuncung teh geus leungit kasaktianana. Heueuh pan meureun bisa ngaleungit pantosna ge. Cenah ditonjok ge sok keplos, jaba kudu seuri sing cikikik, lain aduh alah. Si jurig kuncung dadayak dagan kudawat kebru we namru, sedang Bah Ai ngawangun kuda-kuda ala si Bruce Lee. Kade lain pamajikan Pak Rusli ah. Aing moal mere hojah deuleu. Ceuk retegna da jeung nyana persis Mike Tyson ngaragragkeun si Tony Tab atawa Muhammad Ali nganfaskeun si John Norton. Kerebek kada talutug nu nangeuh dina tihang saung. Bari kabayang isuk beurang baris guyur sara lembur ear saja jagat. Bah Ai pawang sakti nalukeun jurig pocong tegal mati. Dina koper koran PR jeung gala baris ngajeblag panggedena Bah Ai penakluk pocong. Atuh Kang Eca ti Mangle moal cicingeun bakal ngamuat carita silat Jawara Sakti ti tegal mati. Kang Aan MP geus pasti nulis sasakala pocong keok. Digana Jaam ge moal kakantun ka inspirasi nyi novel Cinta dalam Seutas Tali Pocong. Paling henteu upama si jurig kuncung geus teu balakaya rek digusur ka kuburan imahna, dibeungkeut dihijikeun jeung tangkal kalapa. Sedang si RW Pajar sedang ngumumkeun kana sapeker masigit, tapi samemehna geus disiapkeun kenceleng saridona 5.000 kaluhur. Teu kabayang mun sapoena 100 anu datang kali 5.000, saminggu, sabulan, sataun kali 5.000, samilieur pokona mah. Komo ayeuna usum internet hari ngiklankeun dina YouTube channelna politikus cilik, kabina-bina teuing moal eleh ku si ponari urang Jawa. Ingat kadinya Bah Ai teu ngengkekeun rikat ngaheumbatkeun talutugna, tapi Ampun, Bah, ampun, ieu mah uing. si jurig kuncung ngeuleuk-weuh kenceng naker bari muniang hudang leungeunna pakupis ngudar tregos kuncungna. Bah Ai ngarego nyentok paneungeulna ngan bae rada nyangkiweung gebro we kana tangkal jarak. Ah, si lain ngan obos. Pokna reuwas kareureuhakeun. Breh beungeut si obos larang nong-nong ti kudrat tangka nyoronoy sabaraha senti. Atuh irungna jadi mancung ka jero, bibir we ngabulae kawas keur nyeupah. Nya teu aya kajaba korban kaganasan pereup kahot bogana Bah Ai. Jadi nu geus ngageunleungkeun lemur teh si lainnya. Nu ditalek ngrekpek umut kituna bari lawak-lewe. Sawatara leungeun kencana nyangkeh palangkakan paur ngageclik sigana mah. Ari si laing obos. Panglabungan 13 Juni 2013. Biasa rupina mung sakitu anu tiasa kapiatur, kirang langkung nasim kuring nyuhun pangapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.